A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu wa adaman nafa'alaina bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma alhimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirri ismikal masun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasifatun sharihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qol. Wasifatun sharihatun sareng ari sifat sharihah. Silatu al eta silahna isi mausul lafaz al. Silatu al eta silahna isi mausul lafal al. Wa kaunuha sareng ari kaayaanana silah. Wa kaunuha sareng ari kaayaanana silah. Bi mu'rabil af'ali kalawan fi'il mudhari. Bi mu'rabil af'ali kalawan fi'il mudhari. Qol eta sakedik. Qol eta sakedik. Qol eta sakedik. Hartosna tulis. Hartosna ari nu dimaksud. Hartosna ari nu dimaksud. Atawa ari nu jadi silah isim mausul al teh. Hartosna ari nu jadi silah isim mausul al teh. Hartosna ari nu jadi silah isim mausul al teh. Entos. Hartosna ari nu jadi silah isim mausul al teh. Entos. Nyaeta kudu sifat sharihah. Nyaeta kudu sifat sharihah. Nyaeta kudu sifat sharihah. Ari nu dimaksud sifat sharihah. Ari nu dimaksud ku sifat sharihah tos nyaeta isim fa'il. Nyaeta isim fa'il. Tos isim maf'ul. Nyaeta isim fa'il, isim maf'ul sareng sifat musyabbahat. Nyaeta isim fa'il, isim maf'ul sareng sifat musyabbahat. Contohna saperti lafaz ad-dharibu Zaidun. Isim fa'il kalimat tapi aya al. Ad-dharibu Zaidun aya dina sarahna. Ad-dharibu Zaidun. Manana ad-dharibu ari anu neungeul ieu al Zaidun eta ki Zaid.
Sareng contoh al madrubu jadi isim maf'ul. Al madrubu bakrun. Al madrubu bakrun. Al madrubu ari anu diteunggel. Iya al domiran kana al. Bakrun eta ki bakar. Terus sareng contoh al hasanul wajhuhu. Al hasanul wajhu gitu. Al hasanul wajhu. Al hasanul wajhu. Terus Zaidun. Maknana al hasanu ari anu bagus al wajhu naun wajahna ya al Zaidun eta ki Zaid. Terus tulis qauluhu wa qaunuhu bi mu'rabil af'ali qol. Qauluhu terus wa qaunuhu bi mu'rabil af'ali qol. Terus qauluhu nya wa qaunuhu bi wa qaunuha gitu. Wa qaunuha bi mu'rabil af'ali qol. Hartosna terus sok aya nu jadi silah isi mausul al teh. Hartosna sok aya nu jadi silah isi mausul lafal al teh nyaeta ku fi'il mudore. Nyaeta ku fi'il mudore. Terus tapi hukumna qol. Tapi hukumna qol. Terus dalam kurung sakedik. Terus contohna saperti dawuhan ki syair ma anta bil hakami turdo hukumatahu walal asili wala dzirrodi wal jadali. Terus nu jadi contoh lafaz turdo nu jadi contoh lafaz turdo. Terus tah ieu lafaz turdo teh kalimah fi'il mudore. Terus keur dijadikeun silah
isim mausul al. Keur dijadikeun silah isim mausul al. Entos. Yuk bareng. Wa sifatun sharihatun silatu al wa kaunuha bi